Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul barang beli sok menta leuwihna. Emang kunaon kitu Ki? Emang aya nu salah Ki? Hente salah, cuman lamun apal kanu purwadaksina ceuk kolot baheula mah mun barang beli ulah sok menta leuwihna. Misalkeun meuli daging hayam ya dinu tukang ojek misalkeun nya. Mang meuli ati ampela 10.000-eun ibaratkeun nya. Tah geus dibere ku si emang teh 10.000-eun. Hayu urang teh ngodok nyokot kanu wadah teh. Tumpangkeun teh hiji kanu timbangan teh. Set teu ngomong nya. Geus hiji tah. Kadua ngodok deui kanu carangkana teh kanu wadahna teh. Mang, tah ieu leuwihna hiji cenah. Ceuk manehna leuwihna teh. Tah leuwihna tah. Duh Mang supaya girinyih teh ati ampela teh hayang tuh kulitna ngodok deui. Tep tah. Kan eta teh hiji karunya ka tukang dagang, kadua lamun barang beuli ulah sok loba teuing menta leuwihna. Lain naon-naon. Bisi teu kapanggih ku urang ku anak incu ka hareupna. Emang kunaon Ki? Ceuk kolot baheula mah lamun sok menta leuwihna engke mun teu anak kadang incu. Leungeun teh jadi nambahan, nu 5 teh jadi genep mun lahir teh. Genep jeung genep jadi 12 tah. Leungeun hungkul can suku genep-genep. Jadi 24 kabehna tah ulah sampai nepikeun ka kitu. Eta teh poho, loba panyakit poho manusia mah. Tah kitu mun barang beuli teh ulah sok leuwihna entong cicing we kumaha nu bogana. Bener teu?